Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ieu teh ya lain sakadar disungut, tapi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ngabogaan asmaul husna. Kangjeng nyeritakeun 99. Sok sebut ku anjeun pake menta melalui ngaran-ngaran tersebut kudu masuk hati. Fad'uhu biha. Lumantag atuh hese yang datang ke hati ulah-ulah nyebut mulain nyebut Allah ge hese sebab Allah teh mimiti asma'na nomor kedua zatna nomor katilu adalah ngahiji na itihadna di bahasa doang Allah 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 Allahu ya khaliquna Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah eta teh Allah Allahu Allah Allah asma Allah zat hu geus luhur doho keur carita asmaul husna wallah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim hayang supaya asup ka jero hate teh lain bantrak-bantrakeun kudu boga guru urang nu nuntun urang lantaran tina asmaul husna nu 99 supaya ngahiji nu 99 dijieun 7 makom makom teh artina tempat keyakinan urang ibadat teh kan tungtungna supaya yakin nyebut Allah ge teu yakin mah atuh sarua bae nyebut tu saejan ngan beda saeutik. Iya maka pangeran ieu lain gimana mau yakin atuh gitu-gitu kene ibadatnya datang ka yakin urang dititahna teh seluruh kondisi peribadatan spiritual lahiriah keyakinan jadi urang nu ibadat teh lambang keyakinan lahirna kos kitu berarti keyakinanna ka dinya jelema ka gereja oh keyakinanna berarti ka Kangjeng Nabi Isa jelema ka kelenteng oh berarti keyakinanna ka nirwana jelema keyakinanna oh ka Gajah Mada keyakin dan lain-lain sebagainya eta berbeda keyakinan kitabna beda-beda urang kuari masjid oh keyakinanna ka Allah kamu sholat oh keyakinanna ka Allah keyakinanna tah seluruh peribadatan dah dina ka Allah beda-beda aya nu kontinu setiap aya azan cepet azan cepet azan cepet ka mana pasar set nah eta sesuai jeung keyakinanna Allahu akbar masyaallah alhamdulillahirabbil alamin azan keyakinanna tinggi ka Allah bocot kabeh langsung wudu nanti tinggi keyakinanna Allahu akbar jam sabar emang dak jam 12 angel kana ieu rada turun dak keyakinanna turun okelah tenang jalanan berjamaah moal teh teruskeun bae kitu keyakinanna rada mundur Allahu akbar jam sabar emang jam 12 aing gini hasilnya yang hasil ke kudang ke usia turun jasa sama keyakinan Allah akbar Allah azan deh itu budak yang memang ada yang enak disterek hadap itu rada deres kayak nu azan kira rada deres sholat lah tapi ngadengnya oh ke asar ke maghrib deres nyana kaingetan kan Allahu akbar Allahu akbar sebenarnya oh zahar salat henteu ke azan deui jam 3 salat Allahu akbar Allah oh asar dahar henteu salat henteu dahar bae eta geus sunat ge Allahu akbar weh zahornya isu gede isu gede isu kelendang geus parah tah geus jadi urang leuleuh jelema keyakinanna deuleuh dia taruh sholat cak itu beres keyakinanna teh deuleukeun realisasi ibadahna
Guys, Allah Akbar, woi salat, cepat, berarti tinggi tak keyakinannya. Keyakinannya kakarak mudah waktu sholat berjamaah, kakarak datang kadinya. Encan dia, aya deui. Si eta kan hebat amat sih. Kunaon? Asal azan cepet, horenganan aya rangda. Masya Allah, sisi masjid salakina pae. Cepetnya asal azan cepet ya mah. Pamajikan nage pamajikan datang ka ngalem ka haji hebat jasa. Asal azan banyak mah lumpah pohara, mimitina mah di alem. Aju angel sakina balikna. Horenganan buaya darat. Tah, ulah disangka lamun aya anu azan cepet ulah bahwa eta teh kadinya ulah deuleu lah. Lamun nyana teu ngaca, bener salat. Lamun ngaca heula lain. Ngaca heula rapi, kopelna ge embung dengdek, ge sesengitan. Sing ade tah. Lamun deuk berjamaah aya kos kituan sing ade. Rapi sajadah nage eta kudu rada aya pencurigaan setik. Orangnya ada jauh-jauh mau anak we sial. Eta anak saha? Iya anak saha? Aku. Anak satu, cak pemajikanna. Anak kurang kene. Anak kurang di mana? Kenapa ngomong geus anak kurang kene? Urusan. Mana-mana? Itu dekat masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cak pemajikanna buka. Jadi masih kene. Terserah didinya mendek diteruskan terus mendek gesan boga anak ieu. Oh, budak asa disuat-suat di hati. Naon? Kaing mah bebeja ke dikawin mah moal izinan. Ngadoguan diizinan datang ke kiamat aing. Geus kieu kumaha tuh? Geus kieu kumaha tuh sakeuna teh. Teu cenah anak urang ieu teh mah geus beres. Menang minggu mau deh. Iya ya di anak di mana? Siap sering biasa mau anak sama budak. Masya Allah bisa berjamaah tuh. Ganjarannya langsung. Adzan giat. Itu berarti tinggi keyakinan. Oh, encat tapi maksudnya kakara keyakinan berjamaah. Nah, kuari ini bener-bener apa henteu sih ka Allah. Kakarak tidinya. Lamun geus bener-bener ka Allah tinggi berarti keyakinan. Lamun geus tinggi keyakinan, geus ibadah geus mantep jasa. Datang ka keyakinan. Ibadah teh datang ka keyakinan asal geus yakin geus. Ibadah mah asal geus datang ka yakin geus. Urang mah kuari yakinna kagarak datang ge kana pikih, make pikih. Awas. Takbir. Pos ditartain. Mun eta teu sah. Kama fi Fathul Muin. Fathul Muin di bawah salat. Usalli fardhu zuhr arba'in raka'at mustaqqa qala mustaqqa adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar Allahu akbar. Kalau itu udah jadi adzan. Allah sejak kaulah sholat zuhur 4 rakaat makmuman laitan bar salah henteu sebab emang nyana keyakinanna datang kadinya kita digetatkeun di jero hati Allah akbar sejak kaulah sholat di jero Allah awas isian kos utar tadi Allah akbar aya anu aduh si salli Allahu akbar can kaisian bener tah can kaisian salli fadl benar. Tapi eta orang mencari takos gitu, dari takos gitu atuh emang aing was-was mah hese. Nah, was-was di itu udah setan dia anu mimitiina digugu. Nah,
di Banjar gaya guru kula salah sahijina di Banjar jangan mumu salat kos gitu mimi jangan mang kos gitu lah mun cara motor panas geuna sholli Allah encan jalan lagi encan sholli Allah encan jalan lagi encan siap sholli Allah panasan sholli Allah karena kamu sholli Allah ayah salah saya di guru nugas itu tak masya Allah macam-macam di Banjar itu mentak lamun jana ke masjid sholli Allah sholli cak anak-anak ini patah setar atuh santri wani anak patah dak setar dak Allah masya Allah eta salat teh kos itu asla. Nah tapi lamun dirinya yakin atau dirinya lamun urang terus ngagugu baik fikih gitu baik kajun ngaji ka mamana ge ngaji ka Irak ngaji ka Iran ka Mesir gitu baik ngaji fikih gitu baik kos tu tarik Allahu Akbar tapi lamun urang dek naikkeun diri ngaji thariqah menuju hakikat lain di dunia teh yakin urang ibadah supaya datang ka yakin teh di dieun posna 9 pos tobat pos sobar pos syukur pos zuhud pos tawakal pos kitu khauf roja pos ridho pos mahabbah eta 9 pos 9 keyakinan lamun geus boga yakin di pos eta kabeh bakal ngilu sebab asmaul husna asli nama ngan 2 hiji Adam 2 subut ngan 2 asmaul husna 99 bahkan keseluruhan asma Allah ngan 2 Adam jeung subut Adam hartina Adamu tiqorihi ila ghairihi teu butuhna Allah kanu sejen subut hartina tetap subutu ghairi subutu tiqori ghairihi ila Allah tetap butuhna salian Allah ka Allah ngan sakitu Adam jeung subut Adamu subut tiqorihi Adamu tiqorihi ila ghairihi kebutuhan Allah anu sejen Adam artinya subutu tikori ghairihi ilahi artinya tetap butuh dan salian Allah ka Allah kan sakitu kabeh deuk numbana bae ge jangan ngadatangkeun ka dinya dijieun lah pos 9 sok pos tobat heula sebab asma Allah teh at-taib asma Allah teh kablah itu na as-sabir asma Allah teh as-syakir asma Allah teh az-zahid asma Allah teh al-mutawakkil terus kabeh nah dijieun kurang teh pos 9 asma Allah sabur gitu sabru asma Allah tobat asma Allah sabru geus urangna engke adalah anu taib asma Allah sobar as-sabru asma Allah sabru urang nu sobar engke bakal as-sabir asma Allah syukru urang nu syukur ngaranna as-syakir supaya bener-bener urang jadi taib supaya bener-bener urang teh jadi sabir supaya bener-bener urang jadi syakir dan selanjutnya dijieunlah pos melalui ahli thariqah seluruh thariqah naon bae pasti kembali ka dinya Thariqah Qadiriyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Khalidiyah, Thariqah Tijaniyah, Thariqah berbagai-bagai, seluruh thariqah kabeh kembali ke pos eta supaya yakin. Ieu atuh lamun geus datang ka yakin mantap. Geus kudu aya nu nuntun, mursyid ngaranna, teu meunang sambarangan. Geus kurang kuari maneh teh ayeuna mah teu kudu melaksanakeun suluk teh hiji bahasa dina thariqah jelema nu ngalaksanakeunna ngaranna salik
suluk teh artina nyucruk jalur mapak tapai. Ari salik adalah nu nyucruk jalur mapai tapai, mapak tapak mapai tapak. Ngan nu dimaksud suluk di dieu suluk maksudna ieu teh nyucruk jalur para wali Allah. Salikna nyucruk makom yakin nu dipigawe ku para wali Allah. Geus atuh kuariba suluk jelema nu salikna nu ngalaksanakeun makom yakin dek menuju makom yakin dina asma Allah. Engke hayang datang kana sifat, engke hayang datang kana zat, di mana geus beres dina asma bakal datang kana sifat, engke bakal kana afal. Asal geus kaharti asma jeung sifat jeung afalna bakal kaharti zatna yakin kana. Jadi dia yakin mah kayak kurang dibuka-bukakan ke Gusti Allah. Lamun urang geus datang ka yakin mah, buka mata urang nu ieu, dedeulean mah lain nu ieu. Ciri urang nu ieu dibere dedengian lain nu ieu, geus yakin mah beda. Ambean urang nu ieu tapi engke dibere ambean nu lain ieu dibere henteu selalu dibere. Di mana hayang? Di mana teu hayang osok dibere, ngan urang embung. Dibere dedeulean ku Gusti Allah tuh. Jadinya nage kaget, ya Allah kok dibere kos kieu, kok dibere kos dedeulean nu lain dedeulean nu biasa, dedengian nu lain dedengian nu biasa, aambeun nu lain aambeun nu biasa. Sidina Umar bisa neuleuh bala tentara nu aya di Yaman, coba bayang. Cak Sidina Umar naik Al-Jabal kadeuleukeun ku Sidina Umar bala tentara teh ieu dihandap sadekeun musuh nyerang. Cak Sidina Umar teh sia lamun kaburu ka musuh datang kadinya bisa kaserang. Hei Al-Jabal maksudna naik kalur kabeh sahabat naik bari nanya, "Woi, suara Sidina Umar tah mah?" Suara Sidina Umar. Sidina Umarna di Madinah. Kadeuleuh ku Sidina Umar. Dibere blak insyaallah. Aya tamu datang namu ka Sidina Utsman. Cek Sidina Utsman, tadi mana di jalan zina. Hah? Zina. Masya Allah ngerasa bahwa nyana tadi di jalan kayak ayah awewe ditanya terus dirada dipaksa dideleu gitu, berarti kan zina mata. Cak sahabatnya Masya Allah Kangjeng Rasul geus teu aya, tapi aya seperti Kangjeng Rasul bisa deuleu kulana di mana. Sidina Utsman cuma nangis, ya Allah ya Rabb, poho bisa kadeuleu tah mata-mata jelema anu jelalatan teh bisa kadeuleu. Bisa kadeuleu aya gambaran di mata itu aya sarwitian mata kadel katempo gitulah jelema geus boga yakin. Masya Allah moal kibalam bimbang urang geus boga yakin, ketika yakin teh dicabut ku Gusti Allah aras goyang mengadoa muridna bisa hiber. Masya Allah karim kos gitulah ilmu yakin. Geus lamun ilmu yakin mah kumaha tah mun geus datang ka ilmu yakin suluk sesuai jeung perintah guru dina asmaul husna anu kuari ngan dijieun 9 makom. Lamun maneh geus datang kana 9 makom, hiji makom ge geus boga rasa, 2 makom komo geus datang ka 9 makom geus hirup bisa hiber ka mana ge. Rahimallahu ahi cak Kangjeng Nabi buka karamatan Allah kadulur kurang Isa lau zada lamun tambah keyakinan lama syafil hawa niscaya nyala lempang di awal-awal. Cak Kangjeng Nabi beuh dulur kurang nu ngaran Isa lamun tambah keyakinan bisa hiber paraan takut. Sekarang itulah ahli-ahli Allah. Geus lamun jelema geus ibadah datang kadinya moal aya anu dibudak dimodif, moal aya haram jadi halal, halal jadi haram, teger bae. Allah nu di dalamnya lain duit, lain dunia, lain jabatan, lain tata, lain kemuliaan, lain keagungan, hiji Allah ngeunah teu geurah ku masia. Aing mah parentah Allah nyampe ke titik sakitu. Kerasa ku sia menang hidayah sia, teu karasa sia adsana sia cilaka ujian. Ih, aing mah moal ngaji cenah ka cilok kos gituan tah jelas. Can mun ditahana sia ngaji ka dieu. Aing mah ditahan teu naon teu mere tilok sia. Emang tuh cenah kiai mah yang dibere, sia lain yang dibere mere ge tilok.
malain masalah aing hayang dibere tahun teh sia sok meret henteu atuh teu cenah ngajina ge di tangkal buat eta karasa pan kusia ngajina di tangkal Ambon kitu mah cenah kieu hayang dibere ulah nyebutkeun kiai hayang dibere henteu sia geus merencang can jajagna teh atuh urusan hayang dibere hayang henteu mah teh urusan aing mah kumaha aing jeung Allah ai sia cenah aing mah boro-boro mere wau ge henteu atuh bukan sia ngadak nu di luar mah eta mah lah sok nu luar teh sok bisa bahan teh atuh geus kuarena teh di aku deui geus kabehan teh nya di luar kitu amat sih kitu bae eta mah geuh teh nu kieu yang dibere urusan yang dibere jeung teu urusan aing salah aing bener-bener aing sia geus yang bere heuh nya teh encan cara wau ge teu embung lamun wau geus dipenta enggak ada deh tah iya kan gulak ate urang lempeng ka Allah dijieun seperti gitu babari zikir nama ilallah cau gede ilallah aya di berena rada gede ilallah panjang zikir lagi doa lagi geus kararieu kieu deui sugan teh geus naik deui jadi seberes teh nah iyalah nu hese datang ke makom yakin mimiti urang mun tobat teh mah tobat terus tobat ka Gusti Allah tobatna ge aya 3 rupa tobat syariat tobat thariqah tobat hakikat tobat syariah mah eta teh awamir wan nawahi urusanana zahir perintah jeung larangan wari naik geus bisa eta mah jang geus sapopoe naik wari tobat dina thariqah urusanana qalbu kecenderungan qalbuna kana dunya kecenderungan qalbuna kana nafsu kecenderungan qalbuna kana materi dan lain-lain sebagainya tobatan lempengkeun ka Allah melalui tafakur jeung muraqabah naik set datang ka roh tobat hakikat ngaran lain bantrak-bantrakeun ko bogus karolot bantrak ka modar sanul bisa tak moal lain bawa eta kudu pepegatan heula jeung dunya pepegatan heula jeung makhluk pepegatan heula jeung karamean jadi berarti cicing sorangan teh indah baturna teh ngan sakadar tasbih Allah baturna teh sakadar Quran maca Quran baturna sakadar kitab eta lah nu jadi batur kabelah dituna hiji we nu jadi batur Allah kuncina kuari kunci bahagia amat aing teh nyaho ka pangeran anu asli pangeran teh nu ngadamel langit ngadamel bumi katuteusina batur mah gagah jeung sugito wauh ka pangeran eta aing mah bahagia dibere nyaho ka pangeran nu asmana Allah masyaallah kan senang luar biasa lantaran Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir terus senang insyaallah Allah teh anu boga rahmat Allah teh nu ngarahmatan Allah teh nu Ghafur Allah teh anu maha hampura Gusti urang boga dosa dihampura senang boga pangeran modal kitu ketika urang kesusahan rahmat Allah turun senang masyaallah ketika urang butuh dibere ku Gusti Allah senang boga pangeran kos kitu 2 nomor katilu pangeran nu langit katuteusina anu mawa rahmat selalu ngarahmatan selalu babarengan jeung aing ya Allah di mana innallaha ma'ana Allah teh bareng jeung urang wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana innallaha ma'al muhsinin Allah babarengan jeung nu nyieun hade innallaha ma'as sabirin Allah babarengan jeung nu sobat aing mah tenang sebab bareng jeung Allah nu nyieun langit jeung bumi geus ka mana masieun kamana masieun sebab geus boga rasa ilmu teh lain disumut tapi kerasa ku qalbu kerasa ku roh yakin darana nikmat geus hirup udang peuting geus teu sieun sebab Allah bareng jeung aing Allahu Akbar teu sieun ka pocong teu sieun ka kuntilanak ya teu mah kos kitu aing mah jeung Allah jeung bogana awas ya bejakeun aing sia ka Allah kuntilanak goblok sia ka aing
keur bareng jeung Allah bejakeun sia poin ka Allah tolol sia sieun kayak kudan aduh panas aing teh balik ka raja aing aja pendi balik ka rajana minta pertolongan ya Allah hereuy pocong gitu kene aing sia pocong aing jeung Allah ya ulah sembarangan sia langsung indit pocong jet cilik kan ini urang dak dileuweung sorangan aya bae tah buaya di mana sia buaya calangap aya sia gara calangap sia makhluk Allah aing makhluk Allah ye Allah na keur bareng jeung aing awas sia bicara calangap ge sia teh nang Allah keur barengan jeung aing leo sujianana buaya geser mau bejakeun ku sia aya sia ngalalag aing awas sia goblok sia makhluk Allah aing makhluk Allah sia teh nang nyalangapkeun Allah aing teh keur babarengan jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah langsung nutup sini sok keur bejakeun sok hari urang coba ka Taman Safari turunkan di mobil kurang aja pendi set pas di maung deh hai sia makhluk Allah aing makhluk Allah iya makhluk Allah aing makhluk ku baung dioyak-oyak ya inna lillahi wa inna ilaihi keyakinan mah di dieu tah di kolbu jadi urang teh ibadah datang keyakin puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi terrealisasi tentang pembenaran orang terhadap Allah datang ke mana orang ngebenerkan Allah eta yakin ulah wakakan kos kitu renan teh luhur teuing dina perebah rezeki baheula wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana eta kecap saha kecap Allah sia percaya ka Allah bahwa Allah pangeran percaya eta sia yakin eta sia percaya bahwa eta ayat Allah yakin sanu ngomong eta Allah yakin mah cantang tuh percaya bener percaya nama bener yakin cantang tuh kira mulai kurang guaridet bae orang magahan ngaji tong ngaji jeung budak datang ke imah kak jauh beas wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha baca habeka nembang sebuah moal ge kak ayo baca deh wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha jalaparkeun kak ieu geus kumaha tuh ngautang sia itu ke warung ge maerna kongkorong sia tenang aduh kak ayat ngarusak kongkorong kak baca kurang mah ngagiduk beta mulai guys dah diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu ulah deuleu kiai geus atuh mapan ulah deuleu kos Habib Lutfina ulah deuleu kos Habib Umarna ulah deuleu kos Kiai Buyana deuleu keur ngarayapna emang kumaha gitu Masya Allah tah kos gitu mulai geus tah geus ngojeknya mulai ngojek turunnya na ka syariat geus mal naik-naik satungtungnya nang ngojek bae coknya di Kanjeng Nabi ge bersyariat berarti nyana bersyariat geus tah jangan contoh doang kan Kanjeng Nabi apa Kanjeng Nabi butuh henteu tah jangan contohan bagi jelema anu teu mampu mulai nu dagang karung tani eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah
Maka sekarang itu teh mengpelehe eta mah. Teu boga kayakinan. Satungtung jelema dagang teu boga kayakinan. Guys, beres. Tali teu boga kayakinan. Usaha teu boga kayakinan. Berarti aduh aing mah lamun teu tani atuh teu dahar kadinya. Aduh, atuh aing mah mun teu dagang atuh teu dahar. Geus kayakinan jadi dijadi karung dijadikeun pangeran beunana. Tuh, sawah dijadikeun pangeran, pabrik dijadikeun pangeran, PNS, bupati dijadikeun pangeran beunana pagawean. Tak eta teh ngomong geus luhur. Dina syariat mah masalah dagang teh aja urang mah bersyariat. Nu mantak lamun encan waktuna bertoriko ulah sok totorekatan. Ulah sok totorekatan ulah ngomong. Ente torekatnya apa sih? Ana mah Qadiriyah, ananya Nasabandia. Ente di mana musiknya? Ana di sono. Iya udah. Ente dagang apa aja? Tas torekat yang ngobrokin dagang goblok. Ente dagang apa? Anak mah dagang itu apa namanya warung kelontongan. Ente anak mah dagang gas. Teka belum dituku gas. Nanya ngobrokin torekat aja dagang. Nah, gua kan kos kadar itu. Kula sering biasa kula ditanya, "Ke torekatnya apa?" Tahu dah saya mah enggak tahu. Geus, aya batur aing mah nanya kasih moal ditanyain teh hayang urusan kos gitu. Aya batur, kalau situ torekatnya apa? Saya Naksabandia. Guru saya mau sono, musik sono. Oh, kalau mau udah saya ajak sono. Ya udah beres. Kebal ditanya. Situ dagang apa sih? Saya dagang gas. Alhamdulillah. Apa norekat teu meunang dagang? Lain teu beunang. Encan waya. Norekat ulah sok dagang, ulah sok tani ulah. Keur mejina sulukna deka Allah mumprug paeh hirup-hirup. Anta kata hese norekat hese saja lemana. Dijawab babarian ya soaldo kita kalau nggak norekat nggak kenal Allah. Iya tuh ngomong atau secepling-cepling apa bari ngomong atuh. Iya kapan kita kenal sama Allah ya kalau nggak norekat ya kagak bisa. Udah kita norekat aja mumpung ada kiainya. Tah datangkeun kayaki. Sok kumaha ieu datangkeun kayakin bahwa setiap buku malandang pasti Allah nu ngarizkian sireum teu boga pabrik. Kupu-kupu teu pernah nyada jadi karyawan hirup. Manuk teu pernah nyada boga pabrik hirup. Kunaon atuh sia dibere akal jeung pikiran eleh ku manuk eleh ku sireum eleh ku kupu-kupu sia. Nu matak kuari mah beurit kuari ngahiji jeung urang. Beurit baheula mah beurit gede teh kan aya di pasar. Pantes lantaran urang pasar mah kos beurit kabeh. Kuari mah ka kampung mah ngahiji kuari beurit jeung urang. Urang kayak beurit urang teh beurit ge ngomong sia nu beurit. Sia nu beurit. Engge nyaho. Cih mah sia ngalawan. Mun urang ngomong mah kos kitu tah. Majikan orang beurit sia kana teh ka pamajikan orang sia nu beurit dicalakin cokotan bae beurit sia salagi sarua deui beurit siapa beurit landak bari teh lambang beurit ngahiji jeung urang kahirupanana geus akur jeung nyana tuh terus tah ieu tah asal boga yakin makan lain disumut di jero hate aing boga kayakinan yakin teh kan tina ilmu heula bahagia nyaho ka pangeran bah pangeran Allah aing senang jasa Allah teh sebab Allah nusugi sok mereka aing nusok mereka aing teh ayu babarengan jeung aing keyakin urang ketika urang ya teh dibedak atuh tinggal urang bah Allah babarengan jeung aing masyaallah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti pan bareng jeung abdi teh bareng ka jeung Gusti abdi makhluk Gusti aceuna ku dipaehan ku Gusti kudu teu dahar atuh mangga bae aceuna atuh abdi nu dibere nyanggakeun sadaya-daya Allah mah maha kawasa aya lah jelema liwat jelema asli jelema keur cicing bae mang ieu budak cicing bae nya mang keur naon ieu keur naon hayang roti tergantung keyakinanna mun dana keyakinanna datang oh ieu urang ti Allah datang roti datang hayang ya dibere dua datang ka dina keyakinanna mun aya keyakinan leuwih nur mang hayang roti cicing bae aing mah geus kumaha Allah bae mun ditawaran coba hayang jawab kumaha si budak ditawaran cicing bae penting bangun lapar tinggalkeun tah los jang siap berangkat kan
tinggal orang ngadahar keyakinanana encan luhur kene eta masa kitu mang mang bangun lapar ya cicing hayang dahar tah roti ayam cicing ieu budak lamun ditinggalkeun asana paeh sanajan dibere roti bae ka babaturan ka disya pang nyalangakeun calangakeun bere roti dorong kucai dorong deh dana gedean baturan dana gedean dorong deh kucai dorong deh tah coba gas sedang bentar alhamdulillahirabbil alamin itu bisa keur nyoba keyakinan datang ke mana ieu ternyata orang kana lamburan nyakina geus tinggi jasa diwakan batur ulah hese nu gering bapak urang tah batang ada harta oh para rakyat lamun teu dahar geus bahaya ieu mah geus dagangan mana mak ieu geus teu daek dahar heuh sajeun ceuh bubur coba bieu bubur oh coba calangak eta aya rizkian keneh mah dicalangak bapak urang calangak minuman seprit mana seprit manya nu gering seprit jang aing ieu nu gering itu aing mah kudu seprit aya kana rizkian maka jeung gunggu mah dicalangapkeun bae rizkina datang ka mana Allah nu ngatur urang tinggal keyakinan bae nu gering ge aya kana rizkian mah ti Gusti Allah datang bae ka beuteungna tah tinggal urang keyakinanana heuh nya teu daya teu upaya orok teu bisa usaha dipangusahakeun atuh urang ge sarua bae lamun urang boga keyakinan orok boga keyakinan ka Allah can loba dosaan kos kitu aki-aki gering kieu diuapan urang ge boga keyakinan kos kitu diuapan urang urang boga keyakinan akan sedaya ka Allah cek pemajikan ka ieu pokona cicing Kak barang balik di Cilongok ke kos kieu Kak emang ngaji naon di ditu Kak jadi kos kieu Kakak ieu cek pamajikan aing sieun tinggalkeun wae goblok barang ditinggalkeun aing pae sorangan pamajikan teh ditoel ku Allah sebab nyanana yakinna kelalagaan nyana lalagaan lain nyoba diri ku sorangan ka Allah nyoba ka pamajikan coba pemajikan ka aing ngaladenan tante atuh moal bisa kuduna ka Allah ulah ka pemajikan lamun urang talok ka pemajikan salah coba pemajikan aing ngaladenan aing tante salah ka Allah sebodot cek hati aing mah ka Allah bae seueur kindit deukitnya sebodot Allah moal ge ka pemajikan ge engke ge nyana ge ngagerokeun anakna itu abah sia tos ngaji di Cilongok jadi kos kieu emang ngaji naon sih tadakeun coba ka babaturanna tadakeun oh ngaji torekat bah lo ngaji torekat atuh jadi kos kieu dicalanapkeun minuman beres deh ngeunah teu ka Abah mun aya mah daging kotok sial ieu pulang piring sagala teu jadi mah dorekat da nya milih os kitu